Min, rapih amat. Mau ke mana, Beb? Tapi kok tumben sih rapih kieu? Emang kunaon mun aing sekali-sekali dandan rapi? Atuh, teu kunaon sih? Aing nyaho, pasti sia-sieun nya. Sieun kunaon? Sia-sieun mun aing dandan rapi kieu, mantak loba awewe nu bogohun ka aing. Cuy, ku pepedion sia. Alah, ngaku be. Woi, piawak, aing menangan siapa? Horangan sia ti dia. Naon sih aneh aneh? Deh, kitu amat cenah ngomongna. Sia geus mungulin deui teh aing. Geus sulap aing ngulin jeung sia. Eta sia, bala gua amat sia geus mungulin deui aing. Katro sia bek. Bodoh ih. Emang aing salah naon ka sia? Sia teh nyadar kamari, saya nyebut banget aing kos manuk walet. Oh, eta sia jadi hewak aing. Oh, geus satu bek aing hampura. Geus lah mending ulin sia ka ditu jeung si Memet, ulah jeung aing. Woi bek, sia marah beneran kitu ka aing. Ku baperan sia piawak. Min, Aisyah mau ke kebon gitu. Moalah, cuti poe ieu mah. Cuti cenah. Kos PNS bae cuti-cutian. Atuh sarua bae, Beb, petani ge butuh cuti. Ulah ngusak bae di kebon. Ho lah Min, kumaha cek sia be? Beb, mending selfie, mumpung aing keur kece. Di, aleman. Banget doang si Kinang kage hayang selfie-selfie bae. Eta sia, pindakeun amat ngomongna. Atuh sia kolot-kolot ku acen. Alda, atuh kali-kali orang foto bareng, jangan pernah orang foto bareng duaan. Dek naon tuh lah, ke deui aya foto bareng mah di pelaminan. Atuh lain deui di pelaminan mah Alda, bobogohan mah kos batur, foto bareng ju upload di Facebook. Ih, garilah aing, kos kitu mah doang budak lemet. Sia mah teu gaul da. Lain gaul nu kos kitu mah Min, tapi alay, karak ge bobogohan, geus diumbar-umbar. Atuh bagus lah, eta ciri jelema bogoh. Aing mah geuleuh Min, nyeleun nu kos kitu. Lah ngomong be sia mah, isin meureun boga ka bogoh kos aing. Lain kitu Min, sia masuk laju salah paham bae. Sakieu aing ganteng. Kudu be mung foto jeung aing. Aya naonan mun awak aing. Woi, bewak, kemana sih ya? Dih, najis aing di reject. Kunaon eta budak? Apa keur galau kitu nya? Sabun mandina beak. Lir, subek. Mainan silatip baik lah. Katro si subek. Kolot-kolot pundungan, gang budak leutik jasa. Mentang-mentang gue yang disebut budak walet tuan. Tip, si bayawak kunaan sih? Dong awe gelis, ditanya kuy, nolong bae, dong gedebog Pak Ali. Ih, gelis Subek. mah. Oh, ih, Keur pundung eta make ka urang. pundung. Pundung kunaon? Diputuskeun tak ku sia. Saya ngomong. Eta kemari kurang disebut manuk walet beungeutna. Oh. Pantas tadi kalau ditanya, lima ngajawab kalau ngemalir kalau kieu. Astagfirullah, dong perawan. Oh, met kayak gitu. Ih, bating torek kolot-kolot si pundungan, teu sing ngajenggot. Nyaho teu buka kaising ka umur. Diangkeun yuk. Dik naon lah, met. Kagok kurang buli deui lah. Geus mah antepkeun kena pundung di ka urang. Kajin lah tuman. Ulah kitu-kitu GCS aing eta. Poho aing tip. Parengan saya jeung si Bayak mah aya hubungan spesial, domor tabak bangka. Nah, si Semet, ayo ngomong sok ngacaprak. Inekeun sia. Min, Aisyah kunaon sih repeh bae? Keur hareulap aing ngomong jeung sia. Di, kitu amat. Atuh naon ge, aing yang foto bareng sana embung. Oh, jadi sia marah gara-gara masalah eta. Honggo sayu atuh ge foto. Nu bener, Beb. Ho, geus sudah kadikeun HP-na. Ya. Hayu siap. Kedong. Di, ulah aya meluk-melukan fotona. Aing ju urang kudu kumaha fotona. Atuh biasa be. Masya Allah, lieur aing mah boga kabogoh ka sia. Can muhrim ulah macem-macem. Oke, geus hayu. Atuh hayu. Ayo.
Kita ulin jeung budak karesel. Tapi lamun ulin jeung budak sok pineken. Manya aing disebut kos manuk walet. Tengaca sama budak. Sakia aing ganteng nak. Cak mah aing ge, aing mah mirip Rizky Febian, anak Mang Sule. Wih, parah sama budak, parah. Mata anak sih, teunina dina dengkul. Lain sekalian tempelkeun dina jubur. Oh, Steve, ane kes lah. Ngantuk aing. Ay siya Mamet, ku kabosan na bae. Nandeu gitu, Tip. Ja karesel bikang leuweuh ja. Oh, si jomblo mah emang kudu dilobakeun hees, Met. Eta siap paham, Tip. Mendingan HS sugan ngimpi bogoh-bogoh dapan mah si hiji eng 7 berenang. Eta sia amprekan amat aing ngomong. Pan kelar we. Dan Lah, Tip, kalau yang ngimpi sugan be kenyataan pan kelar tah. oh si Met Lo deket-deket tah. Congora bete ucing najib sun cia. Jomblo sabun keur ngelamun. Naon sih lah? Ndek itu bae maneh, to bosen. Mau hayang kawin gitu. Eta sia ngomongna. Engke ge kawin aing min, matak aing heula kawin aga jeung sia mah. Macet ya ubek. Dih, gila aing. Eta bibir apa lenta kebo min, mende gede kitu. Siapa min? Kunyin piributin bae ongko jelmana. Oh iya, kudu diparapkeun kalok jumbo ka bogo sia mah da. Emang aing tai meureun. Emang kos tai sia mah min. Geus lah, ulah ribut bae dak. Lelieur aing ngadengen age. Geus min, mending hayu urang balik lah. Ayo baliklah. Gas ditu geura mabur. Bau hanyir aing kebal-kebal jeung sia. Jelma edan. Hai. Sigana jomblo sabun ke harees yo. Beb, balik heula nya. Hayo, si anak ajalan budaknya. Oh, tuh mah nek di jailan heula ku aing budak. Ih, sia mah kunyin gara-gara bae min. Kajen lah budak esok ngajailan aing ja. Hong geus lah min, sabodo sia aing mah mau ilueun. Oh, geus ya gara balik gitu. Wah, kesempatan aing jeung ngajailan budak. Eta si Memet imut atesna geus bae bagong. Komo si Latif imut jasa neuleuh tompelna hang nyiwit. Lah, ku karesal baturan kieu mah. Mending aing nyamperkeun budak deui lah. Si Latif lamun ngaledek aing deui mah dicongkel ku aing ieu na tah tompelna. Komo lamun si Memet mah dikempesan ku aing eta beuteungna. Wah, geus beres ya. Tinggal gerewah ku aing. 1, 2, 3. Wah! Woi, arang ada sia. Mat, angguan mat. Atuh sarua bae beb, petani ge butuh kawin. Kawin. Butuh kawin nih. Belosok. Hah? Emang aing salah naon ka sia? Saya teh nyadar kamari, saya nyebut banget aing kos manuk walet. Serius sih. Aing deka jawabna. Alda, atuh di pelaminan mah lain deui. Hayu, urang. Kemana, Ba? Wari heula hayu. Ayo. Action. Oh, si jomblo mah emang kudu dilobakeun hees, Met. Eta siap paham, Tip. Geus lah dak, ulah lah ribut bae. Lelieur aing ngadengen age. Ayo balik lah, Beb. Aing heula. Gila sih bae ngomong. Ya.